ari iman eta ngebogaan martabat beda-beda. Hiji aya iman urang mah iman taklid, aya iman taklid itu martabat iman. Kedua aya imana iman ilmu, katilu aya imana iman iyan, kaopat imana iman hak, kelima imana iman hakikat. Kita ibu anu kadir nu kaopat imana iman hak. Ari iman hak mah wa huwa ari iman hak eta ridhatullah ta'ala ningalina kana da Allah guna di qalbihi kalawan hatena ningali ya Allah. Ari ieu mah teu leungit tadi mah ieu mah ningali nyaeta ku hatena ka Gusti Allah. Karena marifatna ka Gusti Allah. Di mana bikul lisain dina sakur-sakur perkara. Dina sakur-sakur perkara. Kita ningali kata Gusti Allah. Begitu karena hakul yakin. Begitu hakul yakin. Secara singkat. Nu kalimat nyata imana